anu niat nyenangkeun istrina, anu hoyong ngabahagiakeun keluargana, mugia sing dikuatkeun tak-tak sinareng pundakna, cing sehat badana sinareng sing dibabarikeun rezekina. Ulah era lamun urang kuli bangunan, ulah isin lamun urang usaha dagangan, ulah minder lamun urang jadi supir angkutan, nu penting mah dompet pamajikan kaeusian. Najan awak blok ku adukan, masih keneh bisa dimandian. Najan awak bau kesang badan, masih keneh bisa dielapan. Nu penting mah beuteung urang teu kalaparan, budak urang kabere jajan, resiko dapur pangabutuh kacumponan. Memang usaha gawe teh capek, tapi eta kawajiban caroge. Nu penting lakukeun cing hade. Budak ge moal ceurik, najan kajajanan saeutik, pamajikan moal ngicik-ngicik, walaupun penghasilan sakedik. Cuman nitip ka para istri karena penghasilan suami gede leutikna kedah bisa nampi, ulah nepikan nembongkeun goreng budi. Sabab moal ridho anu kawasa lamun istri nampi pangala terus osok ngabanding-bandingkeun usaha kadituna teh sok aral subaha. Allah mah moal ngaridoan ka istri anu sok ngalawan komo caroge henteu ngahampuraan, jadi ulah egois sorangan. Salaki mah capek gawe banting tulang di luar, can menang rejeki mah salaki mah can tenang, sabab aya anu dipikamelang nyaeta anak jeung pamajikan sieun teu manggih tuang.